Oh, pernah konon Pak Dek, kok cacing? Cacing. Oh, Jadi cacing mah cacing. segala ikan masuknya Pak Dek. Masuk. Lele, Gurame, kadang-kadang gurame, di dapur inung budak dibere upan ieu bisa. inung budak dibere cacing. Wah, gemuk inung budak ge insyaallah. Tipes ge, aya nu protes ikan teh na da aing teh tipes cenah. Oh. Sok mana Pak Dek atuh? Sadede kumaha ieu laukna Pak Dek? Wah, ini mah kecil. Kayak aya nu gede ieu. Dia gede tuh. Lumayan 1 kilo genep eta mah. Kilo genep. Perkiraannya. Perkiraan kilo genep. Jadi ieu iraha tandur Pak Dek di dieu. Wah, tanur eta aya nu bareng di dieu mah, guys. Jadi piit teh kadari itu ka dieu meureunnan ya. Halus lah. Jadi piit teh biar makan terus karunya. Lanjut di ngalungkeun deui euy. Lanjut. Set gede guys. Aduh, eta kukumul mah kuat nyuruyuk euy. Beak eupan. Jadi di eupanan deui. Mira hungkul guys. Stok cacing mah loba euy. Cacing lu guys. Wah. Cacing dua macam, cacing tai sapi alias cacing merah nih, ini cacing merah gitu. Oh, eta mah cacing ieu. Halus kena kuno kitu Pak Dek. Cuman rapuh. Bari pegatnya. Bari pegat, bari seet. Sangkeul we henteu mah. Sok. Guys lah. Alungin lagi Pak Dek. Guys di deket. Oh, nu babon atuh Pak Dek. Babon malah. Babon. Aduh, babon teh kuat teu. Aing kumaha teh. Ngerakeun ieu mah. Cacingna gede teuing meureun Pak Dek. Ih, leutik teuing kuku. Ikannya gede. Dia mah eta cacing leutik teuing. Sok kumaha nyacingan Pak Dek. Sarua geuning diasupkeun kitu nya. Sarua teu ditiir. Lamun ditiir bari resot. Oh, song deui. Alhamdulillah. Set. Aduh. Naha geuning kitu Pak Dek. Kumaha? Tingali usupna eta lempeng. Lempeng useup ke situ kumaha teh? Duh, kukumul mah halus euy, kuat nod-nodan gitu. Aduh, baik mah dikarinya ge. Ngelap. Oh, henteu euy tah. Guys. Waduh. Wih, lauk ikannya kilo 5. Guys. Kilo 5 kilo genep katanya. Jadi ikan nilanya tuh walah loba euy PRT mah euy loba. Lihat tuh. Ada rambang. Ikan nila lagi rambang guys. Jadi masuk lah.